Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gora Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Jihad Kang Haji bagian ke-24. Judul anu baris kapidangkeun dina wengi ayeuna nyaeta ngaluarkeun paku sapatu tina jero suku. Satu acan di pedar ieu cariosna sakumaha biasa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalahi kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gora Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ilmu panamu jampe pamake ti guruna teh lain kudu dibeli ku duit tapi kudu ditebus ku ngosongkeun beteung, ngurangan sare jeung merangan hawa nafsu. Pikeun ngalaksanakeun anu tilu rupa luyu rejeung amanat guruna lain pagawean enteng leheung basangan semet sapoe dua poe. Piraku teu kuat, piraku teu bisa, sedang ieu lain sakedeung. Ngalaksanakeun syarat anu tilu rupa teh lilana 40 poe. Pikeun hiji lalaki anu keur meujeuhna buta tulang buta daging dititah ku guruna kudu kitu teh teu burung nurut manehna. Jejaka urang Rangkas Bitung Banten anu umurna can nincak 20 tahun ngarasa yakin dirina bisa ngalaksanakeun amanat guruna. Manehna oge percaya engke dina ngalaksanakeun amanat guruna teh moal jadi mamala, moal aya mata kana. Timbulna kayakinan baris bisa ngalaksanakeun nu tilu rupa teh. Ngingatkeun ka hayang rejeung cita-citana lain hayang beunghar jeung lain hayang teu teraku pakarang tapi hayang bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah. Ahmad pamuda urang Rangkas Bitung miang ti lemburna ngajugjug tempat anu rada nyingkur. Didinya di hiji kampung anu jauh ka jalan gede, kampung anu harita can kacaangan cahaya listrik, Ahmad ngalaksanakeun amanat guruna. Manehna puasa salila 40 poe sarta peutingna teu sare, piraku teu langlayeuskeun, piraku beungeutna teu haropak jeung piraku teu ngorotan. Ceuk nu bohong mah bisa keneh nyarita ge untung. Keun ku ngosongkeun beteung da kana puasa mah geus dibiasakeun ti leuletik orok kaya teu meunang sare, entong boro 40 peuting, karek 2 peuting teu ngarecepkeun panon ge, piraku teu lenglengan. Waktu manehna bebeja ka guruna nu diamanatkeun geus dilaksanakeun, Ahmad masih keneh kudu ngalaksanakeun syarat sejenna deui. Ceuk sangkaanana mah ukur sakitu, ukur kudu puasa jeung teu sare wungkul, si horeng aya keneh syarat sejenna deui anu kudu ditebus. Nya kudu diruwat semet beheung lilana sarua 40 poe puguh lain lalaworakeun. Sangkan ilmu panemu ti guruna gancang kapi milik Ahmad teu burung nyanggupan ongkoh deui ti samemehna ge geus janji ka dirina naon wae amanat guruna arek dilaksanakeun, sabab mun teu kitu meureun ilmu nu dipikahayangna moal buru-buru diturunkeun. Dia kudu sanggup, dia kudu bisa sanggup. Insyaallah walon Ahmad, syukur ari dia sanggup mah. Tonggoheun bayah wewengkon Banten teh harita mah aya keneh leuweung geledegan, leuweung anu langka ka sabab manusia. Ku guruna Ahmad dibawa ka dinya, dianteur ku urang bayah duaan. Di dinya di tengah leuweung geledegan, Ahmad dititah nyieun lombang. Dibantuan ku nu duaan, gedena eta lombang, kitu deui jerona ditangtukeun ku guruna anu harita nyaksian.
Beres ngali lombang Ahmad turun na launan nangtung dina lombang anu jerona pas semet beheungna. Tuluy di ruang kuno duaan atungan tembong sirahna wungkul. Ahmad dengan bisa euleugog gulak-gilak bari kucap kicep sedengkeun di wates beheung kahandap mah estuning teu bisa usik-usik acan. Kumaha mun teu kuat ku cangkeul, kumaha mun sing sireumeun, kumaha mun hayang gagaro, kumaha mun hayang miceun atawa kahampangan. Suku, leungeun, jeung awak estuning teu bisa pisan bergerak pasrah ka Allah. Samemeh ninggalkeun di ruang samet beheung Ki Guru nangtung bari tungkul panonna anu seukeut mencrong kana beungeut Ahmad. Marangan bibirna anu kunyam-kunyem mapatkeun ajian dipungkas ku doa. Sedangkan Ahmad anungan tembong sirahna wungkul geus pasrah sumerah bari teu weleh nanada kanu Maha Kawasa mugia dipaparin kakiatan lahir batin culweh pada ninggalkeun. Peutingna ana breg teh hujan meningak gebret lir dicicikeun ti langit. Ci hujan anu ngucur tina sirah mapai kana beungeut ngan bisa diusap ku kicepna panon sedangkeun taneuh anu maluncrat anu terus narapel kana pipi kana irung kapaksa kudu diantep sanajan teu kuat ku getekna. Teu kacipta kumaha lamun seug kakeueum lantaran yakin moal nanaon sarta bisa jadi ieu teh ngan semet gogoda. Ahmad teu burung meraketkeun maneh bari ngantep sirahna kahujanan. Isukna kira-kira pukul 8.10 Ahmad anungan bisa kucap kicep teh nenjo bangkong aclog-aclogan kawas anu meunang ngatur atawa lir aya nu ngatur kudu kitu. Nah atuh eta bangkong teh ngadon cicing lebah cukang irungna pisan. Tuluy ngarayap mapai pipi kawas nu ngaheureuyan teu lila ana lewar teh aya oray ngalewar lempeng ka palebah bibir. Reup weh Ahmad peureum da maneh asa geus sacok-cokkeun dipacok. Naon anu kajadian hareupeunana manehna teu nyaho. Sedengkeun nu karasa kana pipi kana irung jeung kana tarang aya nu genyal aya nu gageleseran ditungtungan ku sora bangkong anu lir nahan ka nyeri. Barangnya bentak horeng eta oray segede pigelang budak teh keur neureuy bangkong las weh teu katenjo deui. Salila dikubur 40 poe teh rea pisan kajadian anu araneh anu kabeh ge ngan semet gogoda. Ahmad ngarasa yakin sabab cek guruna kitu kudu kuat nahan sagala rupa gogoda. Piraku teu matak heran sabab manehna nenjo teng wajah anu nyurung kuing ngadeukeutan teng wajah anu duka teuing ti mana datangna teh sidik aya anu majukeun. Sanajan teu katenjo supirna riak rantena anu tohaga teh ngageleng sirah mungguhing syariat mah piraku sirah terremek ngan anehna teh teu nanaon. Geus jejeg 40 poe Ahmad disamperkeun ku lalaki opatan dituturkeun ku guruna sanggeus guruna mapatkeun ajian. Kakara anu opatan teh dititah ngali Ahmad dikaluarkeun digolerkeun tina taneuh dina kaayaan teu bisa walakaya. Tapi sanggeus dibere nginum ku guru nama Ahmad teh jag-jag deui saperti sasari. Jalu ceuk guruna sanggeus Ahmad dibawa deui ka lembur. Lamun ilmu geus kapimilik omat tong dipake adigung-adiguna. Ilmu nu rek dibikeun ka dia lain pakeun hayang dipuji batur, lain pakeun hayang kasohor, tapi dipake pikeun nulung jalma susah. Ahmad urang rangkas bitung teh kiwaringan jerak di Bandung di Gang Haji Mukti Jalan Muhammad Toha. Kajaba poe Senin jeung Salasa imahna tu oleh pinuh kuno ngadon tatamba jeung anu baroga keperluan sejenna deui. Dina umumna anu tatamba kadinya teh anu geus beak dengkak kaditu teu cager kadieu teu cager. Jiga anu kaalaman ku Mang Yuyu urang yang seret Bandung. Waktu usahana keur maju ana brek teh manehna gering mimiti namah ngan semet carang keuleuh suku malah kawas nu sing sireumeun. Lila-lila sukuna anu katuhu teh teu bisa diobahkeun da dumadakan heuras balu karna Mang Yuyu urang Tasik Malaya teh teu bisa diuk, teu bisa nagog, teu bisa sila. Pokona teu bisa nikelkeun suku leuheung lamun seug pareng karasa teh mani jejelototan rocop alah batan ditojosan paku pokna.
pikeun ngubaran panyakitna. Mang Yuyu geus tatamba ka ditu ka dieu, lain wae ka dokter, dalah ka simse. Tabib jeung ahli tusuk jarum ge teu boleh dicoba kitu deui ubar. Ti mimiti tablet atawa kapsul tepi kasarupaning pahinum aya keneh leuwihna. Sakur anu ngabejaan mah eueuh nu teu diturut kabeh ge digugu sugan jeung sugan cager deui. Menang 3 bulan Mang Yuyu ngerasa kasiksa lantaran teu bisa diuk salila 3 bulan nandangan ka nyeri. Ngerasakeun panyakit aneh kawantu para ahli medis ge teu bisaeun ngubaran. Mang Yuyu ngan bisa pasrah. Henteu daya teu upaya anging pangeran nu maha kawasa. Dina kaayaan kitu, nah atuh aya tatanggana mawa beja pikabungaheun. Cenah di Jalan Muhammad Toha Bandung aya hiji nu bisa ngubaran panyakit aneh gancang di Jogjog. Ku Haji Ahmad Mang Yuyu teh ukur diusap ku daun seureuh suku katuhuna anu dumadakan heuras ku Kang Haji dirancet bari ditiupan. Sanajan teu ngagunakeun alat pikeun ngablek suku nu gering, tapi Kang Haji bisa ngaluarkeun barang aneh tina suku Mang Yuyu. Mang Yuyu sorangan teu ngarti sabab tina jero sukuna teh aya paku sapatu tahiyangan anu dikaluarkeun ku Kang Haji. Jumlahna jejeg 30 siki. Barakah sanggeus paku sapatu anu aya dina jero sukuna dikaluarkeun kabeh mah Mang Yuyu cager deui. Manehna bisa lempang deui cukang lantaranna mah diubaran ku Kang Haji. Tamat cenah ieu pamirsa. Ieu teh dalam kurungna teh aya seratan Bapak Adang S ieu pangten anu nganggitna atanapi anu ngariwayatkeunna teh nyaeta Bapak Adang S. Alhamdulillah pamirsa, carios jadi Kang Haji pangintennya tamat ieu teh. Aya sajudul deui mung teu tuntas ieu teh duka ka mana halaman sapalihna deui teh nya. Urang anggap tamat we cenah kitu teh ieu jadi Kang Haji teh. Mudah-mudahan atuh dina wengi enjing Mang Cecep Gorbacep tiasa medar deui dongeng anu sanesna. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.